Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun orang Sunda. Video anu ayeuna Alsim kuring bade nampilkeun video ngeunaan sugesti versi Sunda. Mangga ku aranjeun tonton dugi karengse. Video nu kahiji nyaritakeun sugesti ngeunaan muragna bulu mata. Ku kituna hayu ampun. Asa pareurik kieu mata teh. Geuning marurag bulu mata teh. Buah-buah mana tuker mata. Ulah kitu, biong teuing aya nu bogoheun si itu teh. Bener maneh. Ya Allah, ingat. Oh. Tadi asa anu ngalirik kemarin itu. Urang keur ngaji teh euy, dan ada geulis. Saha nya? Oh heueuh, aing teh ada apal euy sia teh. Oh basi eta teh euy. Wah. Kudunya si eta. Dilajeng karena video nu kedua nyaeta sugesti ngeunaan ngerjain pandangan katuhu. Mangga kita tonton. Ada ini mana teh aya rencana gawe? Aya euy. Lain gawe urang euy. Ternak lele. Oh gitu. Tadi pikir Asa tingker di kieu we leungeun. Anu tinggal aja deh. Bah dieu tah. Urangnya padu ieu eta mah. Manya terus peraku. Adenge kamari euy bakal aya bantuan di pemerintah. Oh nu corona teh ya. Tah eta bener. Tang mah ini menang milih mungkin mah. Ah, nu bener. Tanya si eta ka mana-mana. Da cirah. Anu teu bagian PKH. Wah, syukuran tuh kitu mah. Mudah-mudahan tuh pamarentah teh ngarti ka masyarakat anu membutuhkeun. Dilajeng video anu katilu nyaeta ngeunaan sugesti ayana kupu-kupu di jero bumi. Mangga geura tonton. Heueuh kieu euy. Kamari teh heuh. Aing teh pas geus ulin, masuk ka imah aing teh. Tah pas numpuk dina langit-langit teh aya kupu-kupu. Apal tuh mari? Cenah cek kolot urang mah aya kupu-kupu teh naon tandana gitu. Udah ngadenge baheula oge da cukup baheula kitu da urang can ngalaman cenah aya kupu-kupu asup ka imah dan nana teh rek tamu istimewa tapi duka bener tadi salah. Mudah-mudahan mah euy tamu eta teh dikabulkeun maneh jeung keluarga maneh. Lawan gitu mah tuh euy syukur. Mudah-mudahan mah kitu euy. Amin. Lajeng video nu kaopat nyaeta video ngeunaan sugesti ulah sok sare pada subuh. Pada salat subuh. Tahu dari mana? Kunaon itu udah tunduk. Ulah sok sare ke subuh, bersama tak pakir. Oh, heueuh. Udang. Nya naon maneh? Kakaran naon. Udang geus beulan, Bu. Mung tunduk. Udang. Subuh. Bae. Udang. Aya maneh atuh. Lajeng video anu kalima nyaeta ngeunaan sugesti ulah sok calik dina handapeun bantal. Astagfirullah. Mana ya tolong diuk da bantal. Naon gitu? Cepat banget teh. Pamali bisa sok bisulan. Heuh ini. Beda gini dina bantal. Heuh aya maneh, komo bari kitu mah terjadi bisulna. Heuh gitu. Heuh. Oh heuh teh kitu mah.
Lajeng video anu kagenep nyaeta video ngeunaan sugesti ngarenyedna biwir handap sareng luhur kekerenyedan. Apa urang kekerenyedan teh? Heueuh, kunaon kitu? Ieu euy, cepat baheula mah lamun aya kekerenyedan biwir di handap teh sok datang ke omongan anu goreng. Bener. Heueuh. Wah, itunya urang masuk ke gerejunan luhur euy. Eta pertanda naon? Tah, lamun eta mah sainget urang mah eta teh pertanda bakal datang ke omongan hade euy. Wah, bener kitunya. Heeh. Halus tuh. Dilajeng karena video anu katujuh tentang sugesti ulah sok calikna dina lawang panto. Aduh, sampah numpuk ieu deh. Cenah. Wah, rasa tuh. Mana jajalanan? Emang kunaon? Mana ulah sok cicing na lawang panto? Naon atuh maneh bang? Cicing dieu. Lagi naon-naon. Dikolot masih nonton jodoh. Oh, heuh, tuh itu mah. Ieu selanjutna nyaeta ulah barang dahar ti peuting langsung wae tingali video nu ieu. Oh iya. Ayo barang dahar. Emang pernah duduk? Teu boga jam sakieu. Emang kunaon gitu? Kalau baheula barang dahar banyak kita sok terima ting. Apa teh terima ting? Ento emang naon gitu? Ieu dina hayang oge lamun teh penting. Sok langsung ajongkeng. Daek teh Nyambung mah tuh deh mau ngakajel ngumpul beuteung lapar. keur bae aya aganya beteng hukul mah asal bal-bal teuing. Gitu. Atau maneh hayu bola anting kira-kira di para rusing nu panai. Tah, nyangan ieu ha. Catut. Masalah kuku nanti enak. Peranjang. Oh, kedengaran catut maneh teh. Ih, maneh teu sok ngeliatan kuku ti peuting. Wah, tepirang ngeliatan kuku hungkul. Ieu cokolot baheula ge ulah sok ngeliatan kuku ti peuting. Pamali. Nya pamali kunaon? Bareng apal urang mah ngeliatan kuku putih pamali. Urang mah kabejaan si aya naon ka ieu pamaneh. Bet amit teh masih mikir ukeun gitu mah. Matakna ulah sok ngeliatan kuku ti peuting. Ulah sok panguran. Oh, tuh aya geus apal kitu mah. Moal ngeliatan kuku putih emang. Heueuh tah geus apal kitu mah ulah sok sakali-kali deui. Alah, itu kepala rubuh kieu rasaan teh ieu. Kunaon mah teh ngaranna? Ieu eta tadi ti magrib mula paranah ceuli duanana di alah. Tinggal reang kieu ceuli teh. Ih, Ai sapal urang mah panas ceuli eta teh. Loba nu ngomongkeun. Eta tah nu katuhu ceuli nu katuhu teh ngomongkeun kahadean. Ai ceuli nu kenca eta ngomongkeun kagorengan maneh. Nah, ai maneh duanana. Sama loba pisan diomongkeun anak eta mah. Ih, lalampahan teh. teuing puguh euy. Kumaha si jelema teh misalkan diomongkeun ka aing teh deuh. Duanana deh. Nya boga dosa naon aing. Da sainget mah eueuh dosa aing tuh. Ngomong teh ulah sok asa teu boga dosa urang mah. Da pasti atuh urang kabeh mah. Jalma urang mah pasti boga dosa. Geus we kieu eta mah ulah sok seudon heula. Parasna ceuli maneh. Lain kopeda diomongkeun batur. Maneh teh tadi gegesek wae ceuli. Tah eta mah tak jadi beureum mah beureum atil kunaon teh maneh.
Astagfirullahaladzim. Maneh bener aing seujon tadi teh asa gigisik ceuli teh jadi panas kieu. Aing mah masuk itu mah. Jadi mana sapu Chan? Dari situ tadi pulang tim wae. Kemana tuh sapu? Tuh di luar. Oh itu ini sapu. Oh iya ini sapu teh pagi. Jangan naon sapu. Periksa sapu tuh. Ih, banyak isi sapu. Bantu itu tuh badala iman nih. Masuk ketip-ketip pemalu. Ya kemarin pernah tuh kira sapu. Ketip-ketip sok seret rezeki. Maknya sasapu ngumpul kan rezeki mah saya ngatur atuh. Mana? Lagi soal pemalu we wasap di lapangan. Supaya kena berang. Enggak tuh kira sasapu Ini yang ini suara. uh